Wabarakatuh. Jawab atuh imam bapak-bapak. Astagfirullahaladzim. Uang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jauh udah kompak bisa mah. Tepangkeun abi udah nu kasep sabelah. Abdi sumpah demi Allah yang menyelesaikan caci daya masyarakat Garut ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lain Garut siapa tadi dia mah? Sadewata. Nah, yang atuh kurang balik Garut menang dodong. Ya, tuh tadi bener. Sadewata. Hah? Sadewata. Atuh doyong aing salah panggung. Wang balik wae atuh. Nah siapa salah panggung pada diundang ku Teh Deti. Hah? Teh Deti nu ngundang ka abi teh Mang Doyok cenah isukan ka ditu jeung Mang Budak ngan goblokna ulah parah teuing sia teh. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah saya. Astagfirullah. Alhamdulillah aku masih budak. Cicing yo. Sejak ngahibur calon panganten maneh ek nyanyi ek naon. Sia teh. Alhamdulillah. Dawa mentak kami biasa ka dieu teh nya. Sehat ya. Astagfirullah. Ya, maneh geus nepangkeun erek nyanyi erek kumaha. Yo sampai meh nyanyi udah buat nepangkeun heula. Apa perisa? Sok geran nepangkeun. Masyarakat Garut ya Allah sumpah kompakna aya emak-emak bapak-bapak. Lain Garut, Sadewata. Alah salah Pangandaran. Gas ya Allah. Sia ku corot ku aing. Yuk. Sadewata. Geus aku mah aing we. Astagfirullahaladzim. Aing soak dulu ka parda kieu. Ayo dina kumaha ieu? Nyanyi, nyanyi naon we udag. Nyanyi naon ieu? Geus. Sok. Terang abi. Hah? Ampun, dek ruksak boga balad aing aduh. Ampun. Asih mau mah, dadah ka udah. Anjir, dek. Ma kaleresan Kang Udeg teh duda. Mohon. Kabur pamajikan aing mah. Pamajikan maneh kabur? Hah? Pamajikan maneh kabur? Siapa lu dirasa tuh? Astagfirullahaladzim. Ya, sok nyanyi lagu naon sok ngarewas. Ka tukang ieu heula ngarewas. Dah, ka aing heula. Maneh yang lagu naon? Heh? Yang lagu naon? Siapa? Geus eta mah urang geus keun lah. Siap. Pokona mah ti udeg ya. Mohon. Anu bade sepitan mudah-mudahan dilancarkeun. Yo, lain disempitan cek aing kau. Wes siapa lo makan kamari atuh nyauhut. Pira ku saya bola hajatnya. Udeg ti kawali tuh. Ha, embim. Ya. Bari hujanan. Hujan. Hah? Heeh. Ade, mana itu? Hujan yang halodong sama ih. Ngerasa. Hah? Perang. Erek joget kan ini perang. Sok nyanyi heula nyanyi. Hah? Pira aku yang udah ka dieu teh. Oh dia ya. Heeh. Nangge mobil. Heeh. Ah mobil teh pakai bensin. Sia mau kana oh ngerakeun kan. Sok gawat aya nama pokona maek nyanyi maneh lagu naon? Wah. Saya mau hajat pada nyamir ka udah. Mana atuh saya mau hajat? Heuh sing nganaheun we jogetna nyanyina. Abe disawer ku ibu hajat. Mau hajat, Pak hajat. Iya. Ibu hajat pada joget moal ya ku udeg cenah pada nyanyi. Dia. Tadi teh aya ayo. Pak hajat aya. Aya gitu. Pak aya gitu beneran. Hah? Hah? Kalau kata nu aing joget nyanyi mah teh. Pokona mah domba judulna teh. Itu saya buat itu. Bung Marcel, coba dikasih satu tembang domba Mang Udeg pada nyanyi. Assalamualaikum. Sakuil yang ada di TikTok, Wilujang Wangi nya saya selalu yang lagi di Madinah pokoknya mah. Dan Pak Haji Supriyadi. Mudah-mudahan jantan Haji Mabrur. Amin. Amin. Semoga sehat selalu lancar urusannya di sananya. Amin. Cing Ageng boboga anak Ulah gitu. Lamun hayang gede bobogaan bawa ke Haji Kosasi di Cicaheum. Si eta pengalaman. Pengalaman. Boboga anak segede-segede garing. Si budak mata kabur ke leutik bobogaan. Wah, ampun. Ya, ayeuna kieu nya. Udah nyanyi. Udah nyanyi. Heeh. Nah, nu tiluan teh penari dancer. Heeh. Udah nyanyi. Dinya MC. Heeh. Aduh. Cil. Heeh, sok pokoknya mati itu. Mana yang di MC-an kurang? Maneh panggil urang, maneh MC. Heeh, di MC-an kurang maneh. Aing penyanyi. Heeh, kurang di MC-an. Siapa? Aing juga itu kemarin saya panggil. Tanya dancer tiluan. Atuh kan itu sia teh malikna kan itu ulah nu kangen. Sok, oke. Langsung saja satu tembang kita panggilkan artis ternama. Ada Bes Duda. Untuk Anda. Dak, mana ulah aja kelkan ka aing, Dak. Aing geus manggil ka maneh.
Mane dipanggil. Oh, baik dia tuh sok. Sok sekali ini. Sekali ini. Iya, aing teh kurang menikah kieu teh, iya aing asa kabedahkeun. Menang teh sok. Langsung saja kita sambut penampilan artis kita. Ada Mas Muda untuk Anda. Iya aing ieu di Bang. Siapa yang disiksa bu, Bay? Yang disiksa bu? Satu yuk. Oh, atuh, Kalau yuk jangan emosi sok. Sok panggil deui yuk atuh da urang teh da atuh kieu-kieu ge nyanyi. langsung saja kita panggil artis kita yang top badak top mau. Siapakah dia? Rik Goblok. Itu ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kak, Syahid pada kau. banyak artis. Aing tuduh enggal pada joget. Aing kan. Kalah kabalik deui. Dipanggil. Can dipanggil era. Geus, nyanyi we. Ah. Domba teh. Domba teh di mandian ku oi. Lila-lila domba ke. Mana yang bisa lagu Aja Jing dah? Oh aja jing, anu ayeuna. Aja jing, mana di terian aja jing. Cok. Di Sawer. Ya, mending ini bawakan itu malwares. Bawakan itu. Makan itu uang makan-makan. Uang makan-makan. Hari-hari diberi dahar mahayu can. Liar Bu Hajat yang nukia sama Bu Hajat. Aduh, ayo Bu Hajat menang nukia. Tapi kan lah pokoknya inti nama urang sejak hibur. Khususnya buat calon mempelai. Wong doakeun kurang sekali deui mudah-mudahan jantan keluarga nu sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja Bu Marcel satu permintaan.